Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi ka sadaya para wargi simkuring anu balager nu saraya manah wilujeng patepang deui dina Baleudeng Channel. Anu mana mudah-mudahan para wargi sadaya sing aya dina keberkahan rezeki kasalamatan jiwa raga tur aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasana dina wengi dina tiap wengi-wengi bade saum orang bade sahur panginten. Sim kuring sok ngahaja ngomajak ka sadayana ngadangukeun dongeng murah meriah, dongeng Sunda kanggo barudak, tapi mudah-mudahan dongeng ieu sing aya guna sareng manfaatna kitu panginten. Dina wengi ieu sim kuring bade nyandak hiji judul dongeng nyaeta Sakadang Kuya jeung Monyet Ngala Cabe. Kumaha caritana ieu Sakadang Kuya jeung Monyet teh tina ngala cabena wargi kitu wilujeng ngadawkeun mangga kasadayana. Kacaritakeun isuk-isuk Sakadang Kuya moyan di sisi leuwih. Keur kitu torojol sobatna nyaeta Sakadang Monyet teh. Sakadang Kuya, Sakadang Monyet ngageruan. Kuk, tembal Sakadang Kuya. Sakadang Kuya, kuk, Sakadang Monyet nyamperkeun ka Sakadang Kuya. Keur naon Sakadang Kuya? Keur kieu we, keur moyan. Tibatan cicing gitu mah mending ngala cabe cenah. Di mana? Nya di kebun patani. Maka cabe geus bareureum deui. Embung Sakadang Monyet mah sok gandeng. Moal gandeng ayeuna mah. Nyaan moal gandeng. Nyaan moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Bring weh maranehna Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya teh indit di kebun patani. Barang tepi ka kebun ka tembong cabe pelak patani teh geus arasak mani bareureum euceuy. Sup duanana teh ka kebun. Sakadang Kuya moncor kana pagar ari Sakadang Monyet ngaluncatan pagar terus bae ngalalaan cabe. Di dalaharan dirinya kene Sakadang Kuya manis seuhah-seuhah bae ladaeun cigana mah. Kitu deui Sakadang Monyet teh. Keur kitu anu gorowok teh Sakadang Monyet ngagorowok. Seuhah lada-lada cenah. Seuhah lada-lada cenah kitu. Maksudna membeureunana lada jigana mah kitu. Ceuk Kuya Sakadang Monyet ulah gandeng atuh. Sakadang Monyet henteu ngawaro. Suhah lada cenah gitu. Sakadang Monyet bisi kadengan ku bapak tani. Tapi tetep Sakadang Monyet api-api teu ngadenge gorowok deui bae. Seuhah lada gitu. Kahariwang Sakadang Kuya kabuktian sorak Sakadang Monyet anu tarik kadengian ku bapak tani ti imahna anu teu jauh ti kebunna teh. Bapak tani guru-giru lumpat ka kebon. Barang nepi ka kebon ka tembong aya Monyet jeung Kuya ngawos-wos bari seuhah ngadaharan cabe. Beunang siah nusok malingan cabe aing teh. Bapak tani ngagorowok bari lumpat muru anu keur ngahakanan cabe. Kadenge aya anu ngagebah. Jelang bae Sakadang Monyet ngejat terekel kana tanggal gai. Sakadang Monyet daguan ceuk Sakadang Kuya ngagorowok minta tulung.
Tapi sakadang monyet teu malire, teu ngaliek-liek acan, terus lumpat ngegalanjang dina tangkal kai. Ari sakadang kuya puguh da teu bisa lumpat, leumpang ge ngadedot bae, karawak bae ditewak ku babatan teh. Beunang ayeuna mah anu sok malingan cabe aing teh, ku aing dipencit sia cek bapak tani. Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan patani isukna kuya rek dipencit, peutingna sakadang monyet tarencepan ngadeukeutan sakadang kuya nuker cendekul dina jero kurung. Sakadang kuya, kenaon? Sakadang monyet nanya. Geuning sakadang monyet, puguh kuring teh keur ngarasakeun kabungah naon sakadang kuya? Nyaeta kuring teh rek dikawinkeun ka anak bapak tani. Dikawinkeun ka anak bapak tani, nya nu bener sakadang kuya. Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat, ngadengi omongan sakadang kuya kitu. Sakadang monyet ngahulang sajongjonan. Kieu sakadang kuya, kumaha lamun urang tuker tempat, ceuk sakadang monyet ka sakadang kuya. Tuker tempat kumaha? Nya tuker tempat. Sakadang kuya keluar, kajeun kuring atuh nu cicing di jero kurung. Embung kuring mah karunya we ka sakadang kuya sabeuting di kurungan. Atuh meureun moal jadi dikawinkeun ka anak bapak tani teh sakadang monyet keukeuh maksa supaya tuker tempat. Antukna sakadang kuya teh eleh deet, heuk bae atuh tuker tempat tapi aya syaratna, ceuk sakadang kuya. Naon atuh cenah syaratna? Syaratna mah gampang, sameme anjeun asup kana kurung, kuring kudu dialungkeun ka heula ka leuwih. Atuh enteng gitu mah. Henteu talangke sakadang monyet ngaluarkeun sakadang kuya tina kurung hayam, tuluy dibawa ka sisi leuwih. Lung bae sakadang kuya teh dialungkeun ka leuwih. Sakadang monyet buru-buru balik deui ka imah babat tani, sok bae ngurungan manehna ku kurung hayam. Maksudna teh ngurung maneh gitu. Ngada dempes, ngadago-dago berang hayang geura buru-buru dikawinkeun ka anak bapak tani. Kucapkeun isukna, manehna ngadangu. Bapak tani ngobrol jeung anakna atau jeung pamajikanana. Kamana bedog teh? Urang asa, cek bapak tani ka pamajikanana. Rek naon bapana isuk-isuk geus ngasah bedog? Itu urang mencet kuya di bibir. Paguneman bapak tani jeung pamajikanana teh kadengieun ku sakadang monyet. Manehna ngagebeg lah kadalah, geuning aing teh rek dipencit, lain rek dikawinkeun jeung anak bapak tani. Rek kabur geus kagok, kaburu aya bapak tani nyampeurkeun gancang bae atuh sakadang monyet teh papaehan. Ngabugigag kawas bangke barang srug kadinya. Anak bapak tani gegeroan ka bapana. Bapak, aya naon nyai? Ieu geuning nu dina karung teh lain kuya. Naon nyai? Monyet jeung siga nu geus paeh deui bapak. Bapak tani nu keur ngasah bedog cengkat, tuluy nyampeurkeun ka andakna. Hulu nyabai geuning dina kurung teh aya monyet ngabugigag. Lain kuya nu kamari, kurung dibukakeun monyet diulak-ilik. Nah abet jadi monyet jeung paeh deui. Pak eta mani geus jeger kitu, cek pamajikanana mairan. Monyet teh dicokot ku bapak tani, lung bae dialungkeun jauh pisan. Barang gubrag kana taneuh, korejat monyet teh hudang berebet lupat kalajat bae naik kana tangkal bae. Tah kitu rupina dongeng dina wengi ieu. Jadi pesan moralna, ulah sok ngajak hal-hal anu teu bener nu sakirana kurang alus ka babaturan sorangan, saperti cukat cokot atau nyolong
barang batur. Jeung salahku babaturan urang kudu silih tulungan ka babaturan anu keur ngabutuhkeun bantuan urang. Jeung urang oge ulah gampang dipangaruhan ku hal-hal anu sakirana tacan pasti kabeneranna. Rupina dongeng dicarakeun sakitu pesan moral oge otos didugikeun ka para sawargi sadaya. Tina rupina mung sakieu we heula dina wengi ieu. Wilujeng ngajelaskeun ibadah saum anu ka-11 dinten enjing mangga cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.